Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baya Sunda di mana wayana tepangdang di sarang simkuring mangunana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh mugia ieu pidangan teh sinjanten panglipur kanggo kalbu pangoberah kana mana baraya Sunda di mana wae ayana. Hatur nuhun. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka Ki Badra tos aya di payeuneun Ki Jarongnya teras anjeunna nyarios ka Ki Jarong. Sumangga urang lajengkeun deui baraya wilujeng ngadangukeun. Jarong, kurang ajar sia. Geus hianat ka dewek. Sia kalaka bilu ka musuh. Dipodaran sia ku aing Jarong. Ceuk Ki Badra barejeng melotot ka Ki Jarong. Untuna katenyo meuni kekerot. Ari beungeutna meuni geuneuk lir beusi atah beuleum. Teu lila pok Ki Jarong nyarita. Ki Badra, lain kuring hianat ka anjeun. Tapi kuring geus hayang hirup bener. Mumpung masih aya keneh umur Ki Badra. Temal Ki Jarong. Kurang ajar sia Jarong. Aya sia layanan dewek Jarong. Celeng. Ki Badra luncat deui ka Ki Jarong. Dampal suku katuhuna anu jebrag teh. Mending ngadius rek nyamer kana careham kencana Ki Jarong. Hus. Dampal sukuna Ki Badra geus rek nepi. Lep. Ki Jarong ngalepkeun deui sirahna ka handap. Plos. Suku dampal katuhuna Ki Badra oge ngaplos. Geus kitu disusul ku peurup kencana Ki Badra anu rek ngahanca kana dadana Ki Jarong. Jauh Ki Jarong luncat deui ka tukang ningkahan panarajangna Ki Badra. Teu lila katenyo Ki Badra geus luncat deui narajang ka Ki Jarong. Ari gerakanna meuni cepet lir kilat. Sanajan nya oge awakna Ki Badra teh jangkung gede, tapi estuning bangun anu harampangeun pisan keur manehna mah. Bubuhan geus kasipuh ku elmu jeung kapatri ku pangartina. Tius, hurup katuhuna Ki Badra meuni ngahiuk deui, rek ngagedor careham kencana Ki Jarong. Lep, Ki Jarong ngelok barijeng neungeulkeun peurup katuhuna kana dadana Ki Badra anu keur muka. Hiuk, jebrot. Peladung tina dadana Ki Badra kaluar haseup ipis meuni meledug. Cakakak Ki Badra seuri meuni ngagagak. Ayo sia Jarong, pilih ku sia. Kulit nipis, tulang nu rangu, daging dewek nu hipu. Kaluarkeun sia ajian sia teh, semu gunting teh. Dihancurkeun ku aing awak sia teh ta. Ceuk Ki Badra barejeng nangtu ngabdega melak cangkeng. Ari panonna molotot ka Ki Jarong. Ari Ki Jarong barang tenggelan peurup katuhuna teu hasil ngalumpuhkeun Ki Badra. Manehna narik deui leungeun katuhuna barijeng mundur sababaraha lengkah ka tukang. Teu lila pok nyarita sorangan. Jajela Ki Badra lain bantrak-bantrakeun elmuna ya. Tapi keur aing mah moal mundur najan sasiku. Moal ngejat najan satu nyangeun beas. Leuwih hade aing paeh ngabale bangke ngajampana bugang daripada kudu milu deui jeung manehna. Kitu ceuk pikirna Ki Jarong. Geus kitu manehna sidakep mapatkeun aji semu guntingna. Sanggeus cacap mapatkeun jampena. Nyah panon Ki Jarong beuntak. Tuluy ngagesekeun dua dampal leungeunna. Peladau kaluar haseup ipis tina kadua dampal leungeunna. Geus kitu celeng luncat narajang ka Ki Badra. Ku dampal leungeunna anu katuhu. Sorana meuni kadenge ngahiuk bangbaraan.
rek nyamar kana banget kencana Ki Badra. Ari Ki Badra barang nenyo Ki Jarong geus mapatkeun aji semu guntingna, manehna harita ngawatek aji gelap ngamparna tingkat tinggi. Celeger, celeger. Suara gelap kadenge meni pating celeger jeung pating paranyai cahya. Ari sorana meni mata katorekan keur anu araya di dinya. Celeger, celeger. Tak sora teh kadenge deui sora gelap meni pating jeleger. Ayeuna wae keur dionang ku Ki Badra anu muhit kana ajianana. Teu lila hiu tampal leungeunna Ki Jarong geus rek nepi ka Ki Badra. Ki Badra tuluy ditakis dampal ka tuhuna Ki Jarong teh ku leungeun kencana. Hiu keduk ledug. Tina dua dampal leungeun, tina dua leungeun anu di adu teh kaluar haseup jeung cahya beureum kawaseun. Tayohna wae dua kekuatan keur diadu. Aji semu gunting jeung ajian gelap ngampar. Teu lila celung. Katanya Ki Jarong loncat deui ka tukang. Ngajauhan ti Ki Badra. Sanggeusna rada jauh, Ki Jarong geus taki-taki deui. Rek narajang ka Ki Badra. Dampal leungeun ka tuhu, disimpen dina dada beh kencana. Ari dampal kencana disimpen di hareup. Ari kuda-kudana saeutik rada rengkuh, bari jeung panceg ka tempona teh. Geus kitu, Ki Jarong narik napas jero, ngumpulkeun heula tanaga batinna, disalurkeun kabeh kana dampal leungeun ka tuhuna. Sanggeus dikira cukup, jorowok kadenge Ki Jarong ngajorowok. Bari jeung ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhuna, diarahkeun kana awakna Ki Badra. Shit. Tina dampal leungeun ka tuhu Ki Jarong kaluar cahya beureum. Meni ngaparasat muru kana awakna Ki Badra. Ari Ki Badra barang nenyo aya cahya beureum nu keur ngablesat nuju kana awakna. Ki Badra harita dipapag cahya beureum teh ku dampal leungeun ka tuhuna. Blesat cahaya beureum kaluar tina dampal leungeunna Ki Badra. Meni ngaparasat mapag kana cahaya beureumna Ki Jarong. Jeleger. Gelap kadenge deui meni pating jeleger. Tayohna wae dua kekuatan diadu deui tina sumber anu sarua. Jeleger. Dalik deug. Ki Jarong ngadalik deug ka tukang. Sababaraha lengkah. Teu lila reg Ki Jarong ngaraneg. Ari kadua dampal sukuna ngablesek sawates bumuncangan. Tina juru biwir kencana katempo getih meningalai. Rengham Ki Jarong narik napas jerona. Lalaunan tayohna wae keur mulihkeun deui tanaga anu bieu geus dipake ngagempur ka Ki Badra. Teu lila pok ngagarentes sorangan. Memang rosa kekuatan anak Ki Badra teh. Aing kudu leuwih hati-hati lamun kieu carana. Kitu ceuk garentes hatena Ki Jarong bari mencrong ka Ki Badra. Ari Ki Badra sanggeus kakuatanana diadu jeung kakuatanana Ki Jarong, manehna mah teu kunanaon. Teu regrog-regrog, teu regrog-regrog acan kuda-kudana oge. Malah mah nangtung deui bari jeung ngabedega melak cangkeng. Bari jeung mencrong ka Ki Jarong. Anu keur harita ngadayagdag ka tukang. Sanggeus katenyo Ki Jarong nangtung deui pok Ki Badra kadenge nyarita deui. Jarong, kunaon sia make jeung ngadayagdag ka tukang gitu. Ripu sia teh ngayonan dewek. Matak tong kumaha cuman takas sia ka dewek mah. Ceuk Ki Badra. Ki Badra, kuring can ngaku eleh ku anjeun. Hayang, ayonan deui bangawasa kuring. Celeng Ki Jarong loncat ka luhur. Awakna meuni ngalayang siga gapinis. Sanggeusna aya di luhur, Ki
Ki Jarong ngadarongkeun dampal leungeun ka tuhu jeung kencana ka Ki Badra meni pasusul-susul parasat cahaya beureum kaluar deui tina dampal leungeunna Ki Jarong. Dua cahaya beureum nyerang kana awakna Ki Badra. Ari Ki Badra barang nenyo Ki Jarong keur ngalayang awakna di luhur. Jeleng manehna ge awakna luncat ka luhur mapag panarajangna Ki Jarong. Hiup jeleger dua kekuatan diaradu deui di Jomantara. Sorana menipati jeleger matak keung anu ngadengi. Ari Ki Jarong barang panarajangna ditadah ku Ki Badra. Awakna meni mental ka tukang atuh kalayang awakna Ki Jarong meni ngalayang ka tukang kadorongkeun ku tanagana Ki Badra. Teu lila gorobas awakna Ki Jarong ngagorobas niban kana rungkun anu aya di dinya. Adena we ninggangna kana rungkun, dalamun kana lemah mah tangtuna oge teu burung rujad. Sanggeus Ki Jarong ragrag kana jero rungkun, teu lila kuniang Ki Jarong hudang tuluy nangtung carig jeug suku Ki Jarong jajarig-jeugan. Ari dadana meni karasa panas jeung eungap tina liang irung jeung ceulikna kaluar getih. Pohon kitu deui tina biwirna. Kakuatan Ki Badra memang teu bisa dianggap enteng sabab manehna ngabogaan ajian gelap ngampar tingkat tinggi anu dipibanda ku manehna. Teu lila Ki Jarong wis kaluar deui tina jero rungkun. Ari dihareupeunna nangis katenyo Ki Badra anu keur ngabedega melak cangkeng. Renghap katempo Ki Jarong ngarenghap bari jeung ngarasakeun kanyeri anu aya dina sakabeh awakna. Teu lila kadenge suara Ki Badra anu nyarita deui ka Ki Jarong. Jarong, ayo sia kaluarkeun sakabeh pangawasa sia teh. Dewek hayang nenyo sia. Teu Ki Badra bari mencrong ka Ki Jarong anteu peti jauh ti manehna. Teu lila pok Ki Jarong nembalan. Ki Badra, pangawasa anjeun memang lebih unggul ti kuring. Tapi keur kuring mah marek serah bongkokan ka anjeun. Tibatan kuring serah bongkokan ka anjeun mah leuwih hade nemahan pati keur kuring mah. Bae kitu panasaran sabab kuring geus boga niat babalik pikir deui kana jalan anu hade. Tah kitu Ki Badra, ceuk Ki Jarong barejeng rada pegat-pegat sorana teh. Halus ya Jarong, leuwih hade sia modar. Tibatan eueuh gunana hirup oge sia. Ayo tarajang deui yeuh dewek atawa dewek nu rek ngagempur ka sia. Tema Ki Badra. Tadah deui ya panarajangna ti kuring Ki Badra, ceuk Ki Jarong bari taki-taki deui rek meakeun tanaga sesana anu masih keneh aya dina dirina. Teu lila dua dampal leungeunna Ki Jarong didorongkeun ka hareup satakerna. Ki Jarong ngerahkeun deui sakabeh tanagana pikeun ngagempur ka Ki Badra. Pelesat tina kadua dampal leungeun Ki Jarong ngapelesat deui dua cahaya beureum anu nuju ka Ki Badra. Ari Ki Badra harita manehna oge teu cicingeun barang aya dua cahaya anu keur ngabelesat rek neungar kana awakna. Eta dua cahaya teh ditadah deui ku dampal leungeunna dibarengan ku kakuatan anu rohaka. Hiup jeleger kadenge deui suara gelap anu pating jeleger di Jomantara. Akibat tinu aya dua kakuatan anu keur diaradu. Ari Ki Badra sanggeus manehna ngapendung kana kakuatanana lawan. Tuluy manehna neunggeukeun peureub ka tuhuna ti jarak jauh dibarengan ku kakuatan batina. Pelesat
keluar cahaya beureum meni bulut nyuruh kana dadana Ki Jarong. Ari Ki Jarong teu kaburu nyingkahan panerajangna Ki Badra sabab awak nangis leureus loba teuing tanaga anu kaluar. Antukna jelebet tenggelan jarak jauhna Ki Badra teh keuna kana dadana Ki Jarong. Jungkol Ki Jarong ngajungkol ka tukang ngecengkang sabaraha meter kalayang kebut awak Ki Jarong cibebut niban kana lemah tina kaayaan nangkarak golokok Ki Jarong utahkeun getih lalamaran tina liang irung panon jeung ceuli kaluar getih estuning mata kuatir nu nenjona. Ari kadua leungeunna nyepeng dada kana dadana nu karasa panas jeung eungap tetenjoan mimiti ranyai kararoneng goloko. Ki Jarong ngutahkeun deui getihna maseuhan kana dada jeung beuheungna napasna meni renghap ranyu. Ari kadua panona dipeureumkeun tayohna wae nahan rasa kanyeri anu pohara. Ari Ki Badra nenjo musuhna geus nangkarak bengkang teh tuluy manehna leumpang ka arah Ki Jarong. Kurang leuwih 10 meter deui ka Ki Jarong reg Ki Badra ngaraneg bari jeung nyarita ka Ki Jarong. Jarong, gura sambat sia inung bapa sia. Udewek ayeuna rek dijajabkeun sia ka neraka. Ceuk Ki Badra bari jeung taki-taki deui rek ngaluarkeun elmuna pikeun ngabinasa ka Ki Jarong. Ari si alam anu harita ngareret ka Ki Jarong nu keur ngagoler bari rek dibinasa ku Ki Badra cileng manehna luncat meuni ngan sakolepat nyamber awakna Ki Jarong anu keur ngagoler. Barang awakna Ki Jarong disamer ku ajianana Ki Badra cilegur taneuh urut ngagolerna Ki Jarong meuni hancur mancauran jukut rabang haleberan kapaclengkeun ku taneuh anu ngelob ka jero. Ari Ki Badra barang mireunguh gempuranana kalaka ngahanca kana taneuh jeung nenjo musuhna geus eueuh di dinya. Untuk Ki Badra meuni kekerewet ari panon meuni jaleer beureum bari jeung luak liuk nempoan Ki Jarong anu geus teu di dinya. Kurang ajar samang kelukna anu geus kumawani ngaganggu kana urusan dewek. Awas ya lamun kapanggih dipodaran ku aing. Ceuk Ki Badra bari jeung tuluy rurat reret nitenan eta kaayaan. Barang Ki Badra kerurat reret nitenan kaayaan di dinya jol cileng aya nu loncat ka tempat eta teu lila cilegedeg sukuna nincak kana lemah tuluy nangtung nying hareup ka Ki Badra. Teu lila pok eta jalma teh nyarita, "Ki Badra, kuring neangan keur neangan naon anjeun teh?" Kitu ceuk eta jalma sing horeng eta jalma teh si Alam. Nu geus balik deui ka dinya sanggeus nulungan heula Ki Jarong. Ari Ki Badra anu keur nukangan ka si Alam barang kumanehna kadenge aya anu ngomong ti satukangeunana. Ki Badra tuluy malik awakna bari jeung mancrong ka si Alam teu dilapok Ki Badra kadenge nyarita, Cucunguk, sahari sia make jeung kumawani ka dieu hayang dipodaran ku dewek?" Tanya Ki Badra ka si Alam anu keur nangtung hareupeunana. "Ki Badra, ngaran kuring Banyu Alam. Kuring nu tadi nu geus nyalametkeun Ki Jarong teh anu rek dibinasa ku anjeun. Anu geus jelas-jelas eta jalma teh rek babalik pikir pindah pileumpangan tinu goreng kanu hade. Tapi ku anjeun mah malah kalah karek dibinasa geuningan. Jelema naon kasebut nari anjeun Ki Badra?" Ceuk si Alam. Atuh Ki Badra ngadenge omongan ti si Alam sarupa kitu teh meuni kekerot.
Kurang ajar sia cucunguk. Kumawani ngahina ka dewek. Rasakeun saya. Tema Ki Badra. Bari ngahembatkeun dampalengeun ka tuhuna. Rek dipake ngagedor careham kencana si Alam. Tapi si Alam lep ngeloplos. Dampalengeun Ki Badra ngeplos. Geus kitu disusul deui ku dampal sukuna Ki Badra anu ngajelepung ka luhur. Rek ngahanca kana gadona si Alam. Jauh si Alam ngajaul ka tukang. Nyingkahan panerajangna Ki Badra. Atuh plos dampal suku Ki Badra ngeplos deui wae. Kurang ajar sia. Rek ngajak ucing-ucingan ka dewek. Ceuk Ki Badra bari jeung luncat kitu nate ka hareup narajang deui ka si Alam. Udua dampaleungeunna anu dipake nyamberan kana pipi kenca jeung ka tuhuna si Alam. Hut hut. Sora dua dampaleungeun meuni kadenge ngahiyeng bangbaraan sabab dibarengan ku tanaga jero. Lop lop. Bari jeung mundur teh si Alam ngakulak-kilekeun awakna nyingkahan panerajangna Ki Badra. Ari Ki Badra gerakanana meuni cepet. Pon kitu deui si Alam dina nyingkahanana teh panerajangna ti Ki Jarong meuni gesit jeung katenjona teh tenang. Ki Badra tuluy-tuluyan ngagempur ka si Alam. Tapi hiji oge can aya anu keuna. Reg Ki Badra katenyo ngaraneg bari jeung ngahegak mencrong ka si Alam. Kurang ajar ya cucunguk teh. Aya oge pangartina mah, tapi ulah sambat kaniaya sia. Moal dibere ampun ku dewek mah. Ceuk Ki Badra bari jeung luncat narajang deui ka hareup ku dampal suku katuhuna. Ari nu diarah ka kemplong kencana si Alam. Cileng si Alam luncat ka luhur. Put plos. Dampal suku Ki Badra ngahakan angin. Ari si Alam barang luncat ka luhur teh manehna oge ngahembatkeun dampaleungeun ka tuhuna. Ari nu diarah beungeut kencana Ki Badra. Hut lep. Ki Badra ngalepkeun sirahna ka handap plos. Dampaleungeun si Alam ngeplos. Celek. Sukuna nincak deui kana lemah. Nangtung ajeg nying hareup deui ka Ki Badra. Ayo Ki Badra, kerahkeun deui sakabeh pangarti anjeun teh. Ceuk si Alam bari mencrong ka Ki Badra. Ulah wakarto sia cucunguk. Tema Ki Badra bari jeung ngagempur deui ka si Alam ku peurup sakembaranana. Eta peurup meuni pasusul-susul rek ngahanca kana awakna si Alam. Anu hiji ka luhur rek ngahanca gado jeung carehamna. Anu hiji deui ngarahna ka handap rek ngarah dada jeung beuteungna si Alam. Celeng celeng si Alam luncatan deui nyingkahan panerajangna ti Ki Badra. Dua jago keur diadu, silih tobok silih tarok, silih gitik jeung silih siku. Pada neangan kalemahanana lawan sewang-sewangan. Celeng ayeuna si Alam anu ngagajeleng ka hareup. Dampal sukuna anu katuhu meuni ngalayang rek nyamar kana careham kencana Ki Badra. Kep suku katuhu si Alam ditewak kedua leungeunna Ki Badra. Geus kitu blewer sukuna si Alam dipalangkeun ku Ki Badra meuni satakerna. Atuh kalayang awak si Alam meuni ngalayang ka luhur. Sanggeus aya di luhur curalit. Awak si Alam jujuralitan di luhur. Teu lila celek sukuna nincak deui kana lemah. Bari jeung ajeg nangtung nying hareup ka Ki Badra. Teu lila gajeleng Ki Badra luncat deui ka luhur. Awakna meuni ngalayang rek ngagunakeun dua dampaleungeunna.
pikeun dipake mapag kana puhu ciri kenca jeung katuhuna si alam. Teu beda we ti maung anu rek ngarekeb ka mangsana awak Ki Badra teh. Ari si alam barang nenyo Ki Badra keur ngalayang awakna di luhur bari jeung kadua dampal leungeunna geus ranggah pikeun gebug kana kadua puhu ceulina. Ku si alam teu disinggahan, malah mah dihaja diantep heula sina deukeut sanggeusna awak Ki Badra nu keur ngalayang di luhur teh deukeut ka si alam. Si alam tuluy ngalabuhkeun awakna ka tukang dina kaayaan nangkarak. Ari dampal suku anu katuhuna dijejekeun kana dadana Ki Badra bari dibarengan ku tanaga jerona. Hiuk jebrot. Awakna Ki Badra anu geus rek ninggang ka si alam teh atuh mending cengkang ngalayang ka tukang. Teu beda we jeung ucing anu dibalangkeun kalayang awak Ki Badra ngalayang ka tukang. Tapi cucuralitan awakna teh curalit Ki Badra cucuralitan di luhur awakna. Teu lila celek sukuna nincak deui kana lemah. Geus kitu Ki Badra ngarenghap. Ari dadana lumayan karasa eungap urut dicecek ku dampal sukuna si alam. Renghap Ki Badra ngarenghap deui. Ngatur heula napasna jeung kakuatanana pikeun mulihkeun deui dadana anu karasa eungap. Teu lila les rasa eungap teh ilang geus teu karasa deui. Lumayan oge ieu pangartina budak ngora teh teu bisa dianggap enteng ku aing. Buktina geus sababaraha jurus anu ku aing dikeluarkeun, tapi eueuh hiji oge anu ngeunaan kana awakna. Saha guruna ieu budak ngora teh ieu? Ceuk Ki Badra dina gerentos hatena. Ari si alam anu harita keur ngajanteng mencrong ka Ki Badra. Pok manehna kadenge nyarita. Ki Badra, iraha anjeun rek eling. Pikeun ngeureunnan sakabeh pagawean anjeun salila ieu. Anu geus lobanyang sara ka jalma rea. Jeung ngabinasa ka papada jalma. Angguran mah tinggal ituh Ki Jarong. Ku anjeun Ki Badra. Manehna geus bisa bebalik pikir. Ngeureunnan sakabeh pagaweanana salila ieu. Tapi nahari anjeun teu bisa. Lain nanaon Ki Badra. Urang hirup di alam dunya teh moal salilana. Mumpung dibere keneh waktu ku Nu Maha Kawasa. Pikeun sadar jeung tobat ka anjeunna. Tah kitu Ki Badra. Ceuk si alam. Bontong loba ting bacot sia. Papagahan ngojay hayam kamari sia teh kai. Ketrukeun deui pangarti sia. Ayo. Temal Ki Badra. Bari jeung ngapedega melak cangkeng. Nya heug ari kitu mah kumaha anjeun atuh Ki Badra. Moal burung diayonan deui ku kuring oge. Ari Ki Badra satuntasna si alam nyarita sarupa kitu. Serepet manehna ngalugas gobangna tina cangkengna. Kurilap. Barang gobangna dipesat meuni serab ngaluarkeun cahaya. Sabab katojo ku panon boy. Tuan kudu ku ieu sia mah ya. Ceuk Ki Badra bari jeung loncat ka hareup nyamberkeun gobangna kana beuheung kencana si alam. Put eta gobang meuni ngahiup bang baraan kadengena teh. Lep. Si alam ngalelepkeun beuheungna ka handap plos. Gobangna Ki Badra ngahakan angin. Ari ku Ki Badra eta gobang teh dipalikeun dihembatkeun deui rek nyabat kana bincurang katuhuna si alam. Jaul. Si alam ngajaul ka tukang nyingkahan panarajangna Ki Badra. Hiuk Ki Badra ngajeleng deui ka hareup bari jeung nyabetkeun deui gobangna anu diarah beuheung kencana deui si alam. Ari si alam nu harita keur nangtung dina gigireun tangkal gede. Barang nenyo bedog Ki Badra geus datang deui. Lep.
manehna ngalepkeun sirahna. Atuh plos gobangna Ki Badra teh milepas ngahanca kana tangkal anu aya di beh katuhun si Alam. Atuh gecrok eta gobang teh ngahanca tangkal. Sreng simpreng eta tangkal teh. Saking ku rosana kakuatan tanaga jerona Ki Badra jeung ku kakuatanana eta gobang. Atuh dorok-dorok eta tangkal teh peungas jadi belah dua teu lila gubrag. Tangkal nu gede teh niban kana lemah mending ngagorobas ninggang kana rungkun jeung tangkal-tangkal nu araya di dinya. Jeleng si Alam luncat kajauhan Ki Badra telila reg manehna ngarandag tuluy malik deui ka Ki Badra. Cilaka gobangna Ki Badra teh lain gobang samanea geuningan. Lamun dilayanan ku leungeun kosong mah tangtuna oge bisa ngabahayakeun ye ka diri aingna. Leuwih hade aing mesat bedog Cakrapati anu pamasihan ti Sabda teh. Kitu ceuk pikirna si Alam bari tuluy mesat bedogna anu ngaranna bedog Cakap Cakrapati tina cangkeng kencana. Barang eta bedog geus dilagar parasap siga aya cahaya bodas anu kaluar tina eta bedog jeung nyimutan kana eta bedog. Ari Ki Badra barang nenyo si Alam ngaluarkeun bedog sarupa kitu teh pok manehna nyarita sorangan. Bedog naon eta budak teh nepikeun ka ngaluarkeun cahaya sarupa kitu. Tetela pangartina lain jore-jore ye budak teh. Kitu ceuk Ki Badra bari tuluy mencrong ka si Alam. Ki Badra ayo maju deui. Peureup lawan peureup, pakarang lawan pakarang, ceuk si Alam. Ayo sia, tema Ki Badra bari jeung luncat deui ka hareup ngayunkeun gobangna ku dua leungeunna. Ari nu rek diarah sirahna si Alam eta gobang meuni ngahiup rek narok kana sirahna si Alam. Ari si Alam barang gobangna Ki Badra geus rek nepi kana sirahna ku si Alam hari tadi tadah eta gobang teh ku bedogna bari ditahan kedua dampal leungeunna hiup belentrang jelege dua kekuatan tina barang anu diadu ngaluarkeun cahaya deui bodas jelege kadenge teh sora gelap pati-pating jeleger. Keur mah di jero leuweung atuh pupu wae meni aweuhan kadengena teh kunu araya di dinya mah. Ari si Bohel baraya anu harita keur diuk we dina jeroeun rungkun bari jeung nenyokeun kanu keur galungan si Alam jeung Ki Badra teu serikna narutupan ceuli duanana manehna teh. Setiap kadenge sora gelap anu pating jeleger teu sirikna ngagurubug si Bohel jeung nutupan kadua ceulina. Teu lilapo kadenge si Bohel nyarita sorangan. Ngarelute euy meuni ngaraneng kieu aing mah. Padahal mah ulah make sora tuh aya garelute lah. Konsentrasi uingnya jadi kaganggu aya teh. Geus we atuh padahal mah bedog biasa ulah dibarengan jeung kakuatan. Kumaha lamun uing jantungeun meureun geus matak paeh ya. Ceuk si Bohel bari jeung nutupan kana kadua ceulina ku dadaunan leutik nu aya di dinya. Kocapkeun deui ayeuna si Alam jeung Ki Badra. Harita sanggeusna gobang Ki Badra ditakis ku si Alam tuluy si Alam najongkeun dampal suku katuhuna kana gadona Ki Badra
Cilepung dampal suku katuhuna si alam meninga Cilepung kaluhur rek ngahanca kana gadona Ki Badra. Ari Ki Badra teka buru mundur ka tukang atuh teu anta parah deui dampal suku katuhuna si alam celebet kana gadona Ki Badra. Hiup cebrot. Waduh jengkang awak Ki Badra anu sakitu gedena teh jeung jalug-jalugna jengkang ka tukang telila keput iban kana lemah bari jeung nang karak bengkang. Ari tina sungutna kaluar getih tayona wae aya huntu nu diadu telila kuniang Ki Badra katanya hudang kecrot nyedukeun getih tina sungutna geus kitu mencrong deui ka si alam. Jeleng loncat narajang deui ka si alam. Ari gobangna dihembatkeun ku leungeun katuhuna di arah beuheung kencana si alam. Ku si alam teu diantep. Harita manehna ngumpulkeun heula kakuatanana. Dikumpulkeun kana kadua dampal leungeunna anu keur nyepengan bedog. Dijikeun jeung kakuatan anu aya dina eta bedog. Sangeus gobangna Ki Badra deukeut rek ngahanca kana beuheungna. Hiup eta bedog teh. Ku si alam diayunkeun satakerna. Dipake mapag gobangna Ki Badra. Belentrang. Bedog si alam keuna kana gobangna Ki Badra. Sang. Gobangna Ki Badra rampung potong jadi dua. Kasabat ku kakuatanana bedog Cakrapati anu dipiboga ku si alam. Atuh rangkog Ki Badra teh ngarengkog. Barang nenyo gobangna anu ngan kari sapotong deui teh. Geus kitu manehna mundur sabaraha lengkah ka tukang. Telila reg eureun. Kurang ajar gobang dewek tinggal sapotong deui. Percuma ku dewek dipake oge. Eueuh gunana ceuk Ki Badra bari belewer apalangkeun gobangna anu kari sapotong deui teh. Ari eta gobang anu dibalangkeun ku Ki Badra panarungkun rag-ragna teh kagigireun si Bohel anu keur diuk di jero rungkun. Untung eta ninggang oge kana sirahna si Bohel atuh meninga gurubug si Bohel teh. Barang nenyok aya gobang anu rag-rag digigireun manehanana. Kamana wae ngalungkeun teh euy. Kumaha lamun ninggang kana huluwing ya? Aya-aya wae nanaon teh. Untung mah teu kana hulu ge ya. Cek si Bohel kutuk geneng sorangan. Bari jeung tuluy nanyokeun deui kanu keur tararung. Barea Sunda mung sakieu heula jagara pandongeng Sunda jejer cariyos Malespati nu jadi adi bagian katilu-tilu. Insyaallah bagian anu katilu-opat kumang sejadi teraskeun deui dina dinten anu salajengna. Atur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Mangga nyuhunkeun diapunten bilih seueur kakirangan dina mangdongengkeunana. Atuh sekali deui nganuhunkeun kanu parantos subscribe oge komentar nya sareng like nya dina channelna Mang ieu. Mudah-mudahan atuh urang sing langkung nambih baraya. Mangga nuhunkeun sekali deui kasadayana amit mundur wilujeng kantun per mio.